Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, murang kali ibu kelas 8 angkatan 13. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang tiasa diajar ngeunaan bahasa Sunda bab kahijina nyaeta ngeunaan biantara. Naon ari biantara teh? Sata acan urang kupas tuntas ngeunaan materi biantara, ibu gaduh salah sahiji contoh video biantara. Ku hidup ayeuna diregepkeun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak pupuh sakola nu kusimkuring dipihormat Ibu guru, Bapak guru anu kusimkuring dipihormat sareng penjelap oge rerencangan sadaya nu kusimkuring dimulyakeun. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Margi urang tiasa kempel dina ieu acara ti jalaran rahmat timantena. Sholawat sinareng salam mugi-mugi dugi kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge mugi-mugi dugi ka para sahabatna, para tabiina, oge dugi ka urang sadaya anu nganut ka mantenna. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadaya perkawis kabersihan. Kabersihan nyaeta salah sahiji perkara anu kudu diperhapuskeun ku urang sadaya. Naon sababna? Kabersihan nyaeta salah sahiji kunci kahirupan. Lamun tina sagala kagiatan urang dibarungan ku lingkungan anu bersih, insya Allah kagiatan urang bakal lancar jeung tentrem. Utamana di lingkungan sakola, urang kudu tiasa ngajaga ieu lingkungan sakola supaya tetep endah katinggalna, supaya tetep bersih. Lamun urang tos tiasa ngajaga ieu sakola supaya tetep endah, insyaallah urang sadaya tos lebet kana jalmi anu salah sahijina gaduh ciri kaimanan. Amin amin ya rabbal alamin. Kukituna hayu urang jaga ieu lingkungan sakola supaya tetep endah katinggalna, supaya tetep rapih katinggalna. Lamun urang tos tiasa ngajaga ieu kaendahan sakola, insyaallah urang anu tos ngajaga kaendahan sakola bakal sehat. Sakitu nu kapihakeun disimkuring teu kedah panjang-panjang, nu penting nerap kana emutan. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo urang sadayana. Hapunten tina sarupaning kalelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatos hidup tadi ngaregepkeun video ngeunaan biantara, mangga ayeuna ku hidup ditinggal deui. Diinget-inget deh, kira-kira video tadi teh biantara ngeunaan naon, eusina ngeunaan naon, nya ditulis terus engke dikumpulkeun dina Google Classroom tugas bahasa Sunda. Panginten mung sakitu wae pembelajaran bahasa Sunda kelas 8 bab biantara. Minggon salanjutna urang lajengkeun deui dina masih bab biantara. Tapi urang ngaguar naon eusi biantara, naon anu aya dina biantara, macem-macem atau rupa-rupa biantara. Hatur nuhun kana waktosna, tepang deui mingon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.